Aing tangguhan imahnya. Aing dek ka sawah, dia ulah ka jauh. Nya. Aing bakal rindu ka dia kuling. Ulah jedeg, ulin nanya. Ulah jedeg. Iris. Dia bagian jeronya nangguan nanya. Sekeling di luar, aing dek ka sawah. Ulah jedeg. Sawah kudu ngalacai, lamun teu ngalacai aing balik di sawah mah carape. Game, karena bajakum yuk. Naon kana beda? Panas hari karena mau pakai ngantin gue. Gue rasa gitu ngatur yuk. Ayo bro, Berangkat. Game, tapi ayam mah yang bajakum di mah. MC di sawah doang. dengar kene ngomong hal. Bener. Ayo be. Ayo bro. Tapi doang nama ayah ya. Ayo kemarin aja itu. Ayah timbal namanya. Bah. Bajarkom. Bah. Tapi usah sahakin ya. Tisun. Penasaran emang ya, kesina nanti. Coba tengok be. Doang timbal. Ih, mod deh. Sini kejo ieu mod. Nyahanut kene mod. Kejonya Kim. Cek aing mah mending jailan be urang. Urang ganti timbal na yuk. Teh kunaon deh mah. Hayu beh aing boga akal tutupkeun hayu. Geus teu deuna ya. Itu kalau heula urang. Paling. Yo, kuari kieu Kim. Dia kuari ngising ya sih. Reng mah tuh hayang ngising deh mah. Atuh penting paksakeun deh ku dia. Plastiknya mah aya ya. Ku dia wadahan karena ieu. Jadi urang gantikeun ngana timbal. Heh burung. Ais dir kali cuk, anu mun dia. Ih, bau amat terus. Kumaha sih? Ya, bawa deh. Ini ada Kim, tadi dia meni bawa-bawa tuh pada saya.
mang gerak kawin. Nasib jadi jomblo kira bener cek Roma Iraha teh ya kan. Yang kaya jangan bersedih, yang miskin janganlah bangga. Toleng. Mang, kemana tanya nyanyi ngabrak? Ngaprak ke mana dia? Eta lirik mang salah, ulah sok ngacak-ngacak lagu batur. Ngacak-ngacak kumaha? Mulai disapuan dia ngacak-ngacak deh. Ih, Gaya di bae. atuh lain gaya mang, ieu mah ngubaran hate. Mang, panikuari cuaca geus musim hujan ha. Geus lumayan tiris-tiris, mantakan gerak kawin. Kurang aja teh eta. Ke rumah, dong mana geus laku bae. Pukul 11.12 jeung aing. Jadilah hanya istri jaleha, istri yang jaleha. Solehah maksudna lain jaleha. Roma Irama teh mah. Doang nu boga bae pamajikan Mang. Ngalunjak. Opat ya. Mudah-mudahan majarku geus balik ya. Kalau dukun mah. Pancina istirahat. Pancina ngawadang ya wadak. Ada. Tapi bau tai kieu ya dak. Malengeun nah hari jadi dia. Bau. Sarua dia ge. Bau keneh bae, moal merasa dah hari. Keneh bahaya bau tai budak. Kira aku ini cap tai mah ya. Wah ja. Sarua anu ya. Malah endah pindah deui bae ya. Bau teu kuat. Jadi ya nah cocok mah ya. Caraang aneh emang kena tai dah. Nutur-nutur aing bae. Aing teu bukan naon ditutur-tutur. Laju nama bau-bau ge dahar. Jalapar beuteung mah teh bisa disampaikeun. Aduh, pemirah sahabat. Alasan kieu dah. Belah mana cerita ieu budak. Aduh perpindahan banyak nyeri cangkeng aing. Aduh, di mana cerita ieu budak? Ku nutur-nutur bae aing mah. Aduh. Tahi budak, udah sagede lengan. Tahi saha ieu? Ngalunjak aing. Ngalunjak jalama kang aing. Nu ngajokeun urang aja. Mau tah teu digawean ku aing. Ngere beteung ieu nu ngagawean aing. Pantesan aing dahar di dia bau tai. Belah ditu bau tai. Reng na eta.
Dia kan ruasan aing di dia yo. Ulah gerak adik tulungan aing. Aduh. Oh, sugan ka dia bah. Ya. Waruh. Naon ieu bah doi. Aduh. Ampura bah. Bah nyinaon di dia bah. Ah. Abah nyinaon di dia. Hah? Abah nyinaon di dia. Di sawah. Nengok sawah aing, nengok sawah. Heeh, nyaho abi ge. Ngan abah diuk di dia nyinaon ieu. Ah. Abah di keur naon? Ah, cak dengek ku aing. Hah? Anca aing ngomong ke kolot. Nusep, aduh. Atuh pangong ceuleuh aing. Suara aing ini dukun edan. Dia ngarakeun edan ka aing kurang ajar dia. Barudak kuari ngalalunjak ka kolot. Aduh. Baliklah. Asar. Aduh. Aduh. Aneh mah dukun kitu he. Aing ngomong hembat aing. Teu denge, aing ancan ngegetak. Lireng euy. Kumaha dia? Aduh, aing di kadek ka Bajarkum. Oh, ini kayak mana? Di mana korek mana? Tuh di ditu tuh. Yang kemana tadi? Awas sira petangkeunnya. Ah. Kim, teka bayang ngambah Jarkom. Sampai yang modal. Sampean itu kudu nyerbeutkeun ka aing. Atuh moal aing mah dia. Atuh nu modal lagi dia Kim lain aing. Tak, dia mau dingcinan aing bae. Besar sieun aing nambahkeun. Moal atuh Kim, tamun nepi kot kadinya. Pokona mah antarakeun we ku dia ka peutingnya. Lamun dia jadi sok nyerbeuteng, berarti digawean ku Mbah Jarkom. Geus saya be ulah percaya kana kitu. Oh, jadi itu mau jago. Abah di keur naon? Ah. Dia apa tengah kaget aing. Dari aing dah. Action. Abah di keur naon? Ah, cak dengek ku aing. Ah. Anca aing ngomong ke kolot. Nusep, aduh. Atuh pangong ceuleuh aing. Suara aing ini dukun edan. Iya ngarakeun edan ka aing. Capel.